Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dipayun dipuji wa syukur urang sama-sama panjatkeun kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos maparing syukur nikmat ka urang sadayana anu kacinda seueurna anu mana saupamina urang maksakeun arek hitung kantos nikmat di Gusti Allah kaitu sakumaha Tuhan Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Salatuna salawat wa salamna mubiyyah kepada junjungan urang sadayana wastana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang selaku umatnya mencari zaman mudah-mudahan dengan sadana yang insyaallah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Walillahil hamd. Kemudian orang sadana biasa kumpul bareng di majlis di naung rebo pertama di naragat sakumaha parantos dilaksanakeun di dalam pengawasan isi nama di antawisna urang sholawat dan lain sebagainya mangrupikeun hiji nikmat ya Allah Subhanahu wa taala anu mana urang sadayana kersakeun biasa ngalangkahkeun dia sampean urang di bumi masing-masing kaya tempat anu mudah-mudahan langkah urang sadayana dicatetkeun dengan amal saleh deukeun kiparat kana dosa-dosa urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngomong bari niatna urang niat dalam sakumaha tos jelas diuningakeun ku junjungan urang sadayana kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bupiro qabla ayah dua bahasa simpel dan bahasa hadisna. Bupiro qabla ayah dua dihampura memang kaletakeun dosa sampean. Para jamaah rahimakumullah, salajengna mangga urang ngawitanlah karena tabaruk karena kitab anu dikarang pun Syekh Muhammad Hasan Basri bin Abdullah. Berarti ngalanjutkeun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dina muqaddimah kitab ieu tos dipayung diuningakeun bahwasanya ada 3 poin anu pertama yaitu di serat dina ieu kitab. Pertama tentang uluhiyat, kedua tentang diniyat, katilu tentang nu katilu teh nabawiyat, uluhiyat, nabawiyat, sinareng diniyat. Anu dipayun oge parantos diuningakeun pendapat ulama tentang naon sih hartosna uluhiyat. Jadi ada 2 pendapat ulama perkawis uluhiyat tentang ketuhanan. Pertama pendapat ulama mutaqaddimin, ulama anu parantos langkung dipayun hidupna itu zamana terus dipayun aya ulama mutaakhirin. Numutkeun ulama mutaqaddimin uluhiyat atanapi ketuhanan teh nyaeta wujubul wujud wastiqaqul ibadah. Anu hartosna wajib ayana jeung hak di ibadahanana. Wujubul wujud wastiqaqul ibadah. Anu wajib ayana jeung anu hak di ibadah di ibadahanana. Saha nyaeta zat Allah Subhanahu wa taala. Eta numutkeun ulama mutaqaddimin. Numutkeun ulama mutaakhirin pangeran teh nyaeta istighnaul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Istighnaul ilah sugihna pangeran
itu an kulli ma siwa ti saban-saban salian Gusti Allah. Jadi Gusti Allah teu butuh kanu sejen. Yaitu sugihna Gusti Allah tinu sejen. Tapi sabalikna ibtiqaru kulli ma adahu ilaih. Butuh sakabeh salian ti Gusti Allah ka Gusti Allah. Termasuk urang. Itu manusia. Itu urang butuh na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kacida naker butuh na urang ka Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang merasakan yang di hatinya tidak terdapat keimanan ka Gusti Allah, mereka tidak akan merasakan butuh na ka Gusti Allah. Jadi hanya orang-orang anu dina hatena pinuh ku keimanan pasti ngarasa butuh ka Gusti Allah. Makanya itu Fatihah menjadi rukun dina setiap sholat. Di antawis dina surat Fatihah ayat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wungkul ka Gusti na'budu ibadah urang sadaya. Wa iyyaka jeung wungkul ka Gusti nasta'inu nyuhunkeun pitulung urang sadaya. Jadi wungkul ka Gusti Allah urang ibadah oge wungkul ka Gusti Allah tok ka Gusti Allah hungkul urang nyuhunkeun pitulung. Eta dina surat Fatihah itu ayatna. Jadi urang butuhna ka Gusti Allah itu oge urang ibadah ka Gusti Allah. Ngan saencan urang hirupna ayeuna geus baligin, akhirin, hurin, geus belajar, geus urang geus dewasa, geus balik kantos. Henteu ujung-ujung urang langsung nyaho bahwa anu nyiptakeun urang, anu ngadamel urang, anu ngayakeun langit, bumi jeung sagala eusina termasuk tata surya, bintang gemintang nu aya di langit. Tata surya nu aya di langit ti mimiti nu panggedena nepikeun ka nu pangleutikna, ti mimiti nu katempo jeung nu teu katempo sadayana diciptakeun didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya nu liar sing hade ulah boga patekadan saeutik oge dina mana bahwa aya pangeran salian Gusti Allah. Karena patekadan itu baheula oge sudah banyak muncul, gitunya sudah banyak muncul zaman baheula aya di antawisna kelompok-kelompok sanian. Itu kelompok-kelompok sanian teh anu nekatkeun pangeran teh aya dua. Karena aya hiji pangeran ke-8, aya pangeran cahaya. Eta pendapat kelompok sania, kaum sania anu nekatkeun bahwa Gusti Allah teh anu nyiptakeun alam semesta teh aya dua, hiji pangeran cahaya, dua pangeran ke-8. Pangeran cahaya naon gawe jeung tugasna ceuk maranehana gawe jeung tugasna teh nyaeta naon mere hal-hal perkara-perkara anu aralus hungkul, menang kagenah, menang kasenang, mun aya nu mere itu mere ieu pokona mah kagenah hungkul kanikmatan eta mah cenah meunang dieun pangeran cahaya ceuk maranehana. Tapi pangeran Zulmah mah pangeran ke-8 mah eta mah nyieun kapusing hungkul, nyieun kariweuh hungkul. Urang pusing teu boga duit, teu pusing teu boga urut, teu pusing teu boga rokok di sana teh mah. Eta mah anu nyieunna anu ngadamelna cenah pangeran Zulmat, pangeran ke-8. Dia pendapat kelompok sanian. Anu ieu keluar daripada akidah urang, nyaeta akidah Islam. Anu nekatkeun urang mah dina hate la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Teu aya nu hak diibadahan gitu dina ayana illallah angin Allah Subhanahu wa taala. Itunya eta mah anu urang kudu dipancekeun dina mana urang. Karena segala amal perbuatan ibadah naon oge lamun dasarna teu aya ruh iman, teu aya iman dina hati urang moal jadi ibadah. Itunya moal jadi lamun urang teu dibarengan ku iman. Entah iman ka Gusti Allah teh arkanul imani sittatun disebutkeun dina dina kitab Safinah awal. Arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Iman anu kahiji, rukun iman anu kahiji, fondasi anu kahiji anu kudu aya dina hate urang nyaeta an tu'mina billah.
kudu iman ke Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah orang teh ujug-ujug bisa iman ka Gusti Allah? By proses urang. Setahap demi setahap. Itu langsung ujug-ujug. Jul gede gue iman aya dina awak urang. Kadang-kadang itu imanna urang setelah melihat kejadian-kejadian, setelah orang ningali kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Keur jelema-jelema beda jeung orang-orang terdahulu. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ditaruh. Kumaha kaifa arabta rabbi? Kumaha anjeun wauna ka pangeran kaula? Arabtu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma arabtu rabbi. Sayyidina Abu Bakar. Kumaha anjeun cenah wauhna ka pangeran kaula? Kaula mah cenah ku pangeran langsung. Jadi wauhna ka pangeran eta mah tingkatan orang-orang saleh, tingkatan para sahabat. Jadi langsung wusul ka Gusti Allah tanpa aya aling-aling deui. Beda jeung urang. Urang mah lamun can nyekel mah ieu cecekelan kitu urang teh isukan teh asa teu jong-jong. Lamun geus nyekel mah duit minimal rek muludan teh mah minimal geus nyekel duit hate teh asa jong-jong. Tah urang mah masih keneh kitu. Urang mah masih keneh iktibar nanti urang mah cek urang iktibar teh tata genan keneh kana hal-hal semacam gitu. Jadi kesempurnaan iman anu sajati teh memang urang mah masih keneh masih keneh dalam proses. Karena orang-orang anu benar-benar tingkatan iman ka Allah Subhanahu wa taala mah tos dinas dina Quran, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi geus teu melang teu sieun teu pokona mah geus leungit geus pegat kasieuna urat kasieuna lah urang mah kitu. Jadi geus wani we ngan wanina lain wani jaroa lain wani teu jeung senantiasa dina manahna kebek iman ka Allah Subhanahu wa taala. Pinuh imanna ka Allah Subhanahu wa taala. Menumutkeun ulama mutaqaddimin mutaakhirin eta perkawis uluhiyat. Itu perkawis tentang ketuhanan. Nah nepina urang ka urang asmana Allah Subhanahu wa taala yen Allah teh eta anu ngadamel urang, yen Allah teh anu ngadamel langit, Allah teh anu ngadamel eusi langit, Allah anu ngadamel ieu alam dunia jeung sagala eusina, urang terang asmana eta teh anu ngadamel teh Allah Subhanahu wa taala teu ujug-ujug. Aya proses. Aya proses. Nepi na ka urang di mana sih? Eta nu ngaran ngadamel anu ngadamel alam semesta ieu teh asmana Allah Subhanahu wa taala. Apakah tina akal urang? Lain. Dijelaskeun dina hadis, ittaqullah fa innallaha fatihun lakum wa shani'un. Kudu sieun anjeun, kudu takwa anjeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab Gusti Allah eta anu mukakeun ka anjeun, oge Gusti Allah eta anu ngadamel aranjeun. Ieu dina hadis diterangkeun kitu. Gusti Allah anu ngadamel anu nyiptakeun urang. Ti mana informasi eta mimiti nabiyina tantos ti para nabi, para rasul dan teu ujug-ujug atuh itu nepi ka urang melalui lisan, melalui kalamna, melalui hadisna para nabi, para rasul. Itulah tabligh risalahna para rasul, para nabi anu membawa petunjuk bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Anu mana tugas para nabi, para rasul itu menyampaikan tabligh risalah ka umat, termasuk urang umat akhir zaman nepi ka urang sarerea. Nah, nabi gitu, urang tidak hidup di zaman Nabi, di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa, dan sebelum nabinya anu wajiblah urang diketahui anu 25 nabi itu ya. Tah urang teu kungsi ngalaman di zaman eta. Ti saha atuh nepina ka urang? Imam emut urang kana pidau Kangjeng Rasul al ulama'u warasatul anbiya. Melalui lisan-lisanna, melalui kalamna para ulama. Makanya siapapun yang berani menyakiti, menghardik, mencaci para ulama itu, maka jangan harap hidupnya bisa bahagia, hidupnya bisa tenang, hidupnya bisa barokah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ketika mereka menjauh dari ulama diancam
dan diingatkan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saur Kanjeng Rasul sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, bahwa suatu saat nanti di akhir zaman akan muncul kelompok, persona, komunitas orang-orang yang menjauh daripada ulama, menjauh daripada fuqaha. Orang-orang yang berilmu ditinggalkan, orang-orang yang ahli fikih ditinggalkan. Maka ketika itu terjadi, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyah, Allah akan menurunkan 3 macam ujian, 3 macam cobaan yang sangat dahsyat luar biasa. Nah, nu kahiji yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Diangkat ku Gusti Allah keberkahan tina usaha. Itu usahana senantiasa naon ceuk urang mah ngan tidak terlepas daripada anu ngaranna riba. Itu riba senantiasa melilit, mencekik, naon deui bahasana teh ceuk urang mah. Pokona mah geus teu bisa lepas tina eta. Maka urang kudu hati-hati waspada. Kenapa? Karena ketika mereka masuk anclum di dalam kubangan riba itu, karena mereka menjauh daripada ulama. Mereka tidak mau deukeut imah nage parempet, tapi tidak mau mendengar nasihat. Tidak mau mengamalkan ilmu anu dia ketahui. Padahal sudah diingatkan, dijelaskan. Kumaha? Itu diingatkan, dijelaskan bahwa wa kulluman lain tanya fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ketika seorang alim teh bukan hanya milik atau stigma ke jelma-jelma masa tren. Siapapun yang mengetahui ilmu tersebut, ketika dia tidak mengamalkan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, dia akan ditanya, disiksa ku Gusti Allah sebelum para penyembah berhala. Naudzubillahi min dzalik. Mereka menyembah berhala, mereka menyimpang dari ajaran Allah karena tidak tahu. Tapi ketika mereka yang tahu bahwa ini adalah perkara haram, ia adalah perkara riba, ia adalah perkara gosok, ia perkara anu dilarang ku Gusti Allah, tapi kumanehna dilabrak, kumanehna dirempak, maka ancaman Allah sangat luar biasa. Wa kullu man fa'alimun bi ilmihi wa ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Itunya eta ancaman keur anu geus nyaho. Jadi semakin nyaho jelema ancamanna bikin berat. Itu makana gitunya ketika seseorang semakin luhur ilmuna akan semakin merendah. Itu seperti naon? Lamun parenya bahasana sok diibaratkeun pare mungkin eusian, mungkin rendah, mungkin loba kasieun lu sieun doraka itu sieun ieu. Artinya karena merasa dirina semakin paham dina masalah agama, dia akan semakin takut atas ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ieu anu urang kudu diingatkeun. Hiji yarfa'ullahul barakah min kasbihin. 2 naon? Nomor kaduana nomor kedua teh cok deui yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Kedua yusallitullahu sultanan zaliman, Allah akan mengirimkan orang-orang jahat di antara mereka yang menjadi pemimpin mereka. Nah itu anu urang kudu sieun gitu. Kenapa make terjadi seperti itu? Itu awalnya yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka sudah tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar piwuruh pituturna, tidak mengamalkan ilmu-ilmuna para ulama. Anu notabene ilmuna para ulama teh sumberna ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah para pewaris para nabi. Ieu nu katilu anu paling dahsyat, anu paling pahur, naon yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Keluar dia dari dunia ini, dia meninggal, dia wafat, dia mautna bi ghairi iman, teu mawa iman. Naudzubillahi min dzalik. Ieu anu urang kudu diwaspadai. Itu makana alaikum bi mujalasatil ulama, senantiasa aranjeun kudu daek ririungan jeung para ahli ilmu. Supaya naon? Supaya urang teh tidak tersesat, tidak salah mengambil kesimpulan, tidak salah mengambil keputusan. Nah, ketika bertanya kepada ulama, tangtos
di dia ge aya kategori ulama anu kumaha gitu ngan mau dijelaskan lebih jauh tangtos ulama-ulama anu naon anu senantiasa memberikan nasihat piwuruh pitutur ka urang gitu anu memang berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya artinya tina Quran tina hadis tidak ijma sinaran tina kias gitu eta anu disampaikan tahu ka urang jadi lain tina sumberna hawa nafsu da ieu ilmu anu urang kudu benar-benar dikanyahokeun bahwasanya ketika seseorang mulai menjauh dari ulama menjauh dari ahli fikih maka ia akan terjerumus dia akan dipuji Gusti Allah dengan 3 macam pujian naudzubillah dari mudah-mudahan orang senantiasa dikumpulkan ma'asyuhada wassolihin wal ulama amin ya robbal alamin dikumpulkan bersama ulama dikumpulkan bersama orang-orang soleh dikumpulkan bersama para aulia Allah gitu di akhirat amin ya robbal alamin dan dikumpulkan bersama guru-guru orang sadayana anu saroleh amin ya Allah ya robbal alamin eta anu kaitanana sinaran ilmu itu salajengna para jamaah rahimakumullah itu ilmu ngaran atau napi asmana Allah nyampe ka urang teh berarti tasalsul gitu bertahap gitu untuk ujung-ujung nyampe ka urang da urang keur can balik mah ngan dipejaan ku inung ku bapa hungku itu ieu teh alif ieu teh ba henteu nyaho ieu teh mimiti nanti man pokona mah kitu dijalankeun ku urang diamal. Terus orang ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi alam semesta termasuk diri kita dijawab orang Allah. Ti saha eta nyahona ti guru urang baik guru di sekolah, di pesantren, di majelis taklim dan lain sebagainya. Eta menyampaikan tahu ka urang kan makin kesini makin ka dieu makin dewasa mungkin orang berpikir oh orang mungkin menggali karena dalil-dalilna. Oh iya geuning itu sumberna dasarna bahwa Allah Subhanahu wa taala teh anu nyiptakeun alam semesta. Huwallazi khalaqas samawati wal arda bighairi amadin tarawnaha. Allah anu nyiptakeun langit jeung bumi tanpa ada tihang anu sakumaha urang lamun nyieun bangunan teu make tihang Gusti Allah. Oh ieu teh nu ngadamel teh Gusti Allah. Dijelaskan di hadis ittaqullah fa innallaha shani'un lakum fa innallaha fatihun lakum wa shani'un kudu sieun anjeun kudu takwa anjeun ka Gusti Allah sabab Gusti Allah eta anu mukakeun ka aranjeun oge Gusti Allah anu ngadamel urang sarerea. Nah terkait dengan masalah tadi anu ku urang kudu diyakini Gusti Allah teh wunggul mung hiji Gusti Allah teh anu maha esa Gusti Allah teh anu maha tunggal ku urang eta ayatna dalilna gitu ku urang kapan setelah urang dewasa setelah urang mungkin paham karena ayat Quran kapan ku urang oh geuning ieu dalilna qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sanggeus tetep gitu karena sanyanyana anu nyieun ieu sakabeh alam nyaeta Allah taala maka kumaha sifat-sifatna Allah geus yakin ieu teh anu nyiptakeun teh geuning Gusti Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun alam semesta teh geuning asmana teh Allah Subhanahu wa taala jenenganna teh Allah Subhanahu wa taala kitu nya berarti jero seutik ngaran jeung nu ngaranan beda kade ngaran jeung nu boga ngaran beda. Asbab jeung ngaran asbab sarua teh. Gitu. Ade. Eta dina masalah tauhid. Allah jeung zatna teu sarua. Naon sebabna? Sebab ari Allah mah eta lafaz alif lam ha. Ari zat Gusti Allah mah bila kaifin bila labdin wala sautin.
sakumaha Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra ba'da Isra. Wa ba'da Isra'in urujun lisamahataro an-nabiyyu Qobroban kalama bi ghairi nafsin wan hisarin waqtaron alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Eta dina Aqidatul Awam karangan Syekh Ahmad Marzuki anu madhabna madhab Maliki dina fikih. Eta mantenna ngajelaskeun kitu. Sabba wa ba'da Isra'in urujun li sama sabada Kangjeng Rasul Isra teras Kangjeng Rasul Mi'raj ka langit. Hatta ro'an nabiyyu robban kalama sehingga Kangjeng Rasul ningali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala robban ka pangeran kalama anu cacarios bigoiri kaipin wan hisorin anu tanpa kumaha ulah ditanyakeun kumaha cacariosna Gusti Allah da moal bisa digambarkeun itunya Nabi Musa dibukakeun ku Gusti Allah masih kene dina kitab eta 1000 pendengaran itunya 1000 pendengaran anu urang teu bisa ngagambarkeunana ketika Nabi Musa aya di gunung Turi Sinat ya ngadang kana kalamna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah Kangjeng Rasul hatta ro'an nabiyyu robban kalama Kangjeng Rasul ningali datna Allah anu keur kalama keur cumarios. Ieu dasarna luar biasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mantap luar biasa Kanjeng Rasul diutusna ka sakabeh alam jadi rahmat ke sakabeh alam. Dari proses kelahirannya pun ini menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat dasar. Itu bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin, tumbuh-tumbuhan anu aya di daratan, anu aya di lautan, ikan-ikan anu di lautan, burung-burung anu beterbangan, semua bertasbih, termasuk malaikat-malaikatna Allah Subhanahu wa taala, termasuk arasna Allah Subhanahu wa taala. Fahtajal arsu taraba wastimsyara wazdadal kursiyyu haibata wa waqara wa amtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bergetar arasna Allah Subhanahu wa taala, bergemuruh para malaikat, bertahlil, bertasbih, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyambut dengan kegembiraan lahirna sang junjunan alam Sayyidus Saqalain Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam taro ummuhu anwa min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli kadituna pala mastadda bihatul qubi iddi rabbil khalqi wa dha'atil sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru bi ibuna Kanjeng Rasul saha ibunda Amin itu tidak merasakan sesuatu anu dahsyat luar biasa sebagaimana ibu-ibu anu rek ngalahirkeun. Palama stada bihatul qubi iddi rabbil khalqi maka setelah mendekati karena masa-masa detik-detik di mana Kanjeng Rasul akan dilahirkan wa do'atil habiba lahirlah sang junjunan alam penyelamat alam semesta habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan bersujud bersyukur bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilah luar biasa na junjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun seug teu aya Kanjeng Rasul yakin urang moal aya. Mentak lamun seug urang hanya mengandalkan amalan-amalan urang, masyaallah.
urang ku kituna nyuhunkeun mudah-mudahan urang teh syafaatna ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izina ti saha? Ti Gusti Allah. Maka ketika Kangjeng Rasul meminta hidayah, meminta syafaat untuk umatnya, jika Allah tidak mengizinkan, wa may yashfa'u indahu illa biizni, hanya dengan izin Allah, maka orang-orang yang meminta syafaat kepada baginda Rasul ketika Allah izinkan, maka Kangjeng Rasul akan memberikan syafaat. Wa may yashfa'u indahu illa biizni. Nah, itu jelas di surat di ayat kursi. Jadi orang nyuhunkeun ka Gusti Allah, mudah-mudahan Gusti Allah maparin izin ka baginda urang, ka junjunan urang teh syafaatna ti Kangjeng Rasul. Oke, mudah-mudahan bukan hanya permohonan ti urang, tapi ti permohonan oge ti Kangjeng Rasul. Gusti si fulan bin fulan mineng geto maca sholawatna ka abdi. Gusti paparinaan abdi widi supados tiasa nyapatan eta si jalma. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Tanya. Jadi bukan hanya syafaat, pituduh oge. Ketika baginda Rasul menginginkan seseorang itu untuk mendapatkan hidayah supaya menang taufik hidayah di Gusti Allah, moal biasa. Sanajan orang tersebut adalah orang yang anu dipika deuleuh dipikanya aku Kangjeng Rasul, dipika cinta aku Kangjeng Rasul, tapi moal biasa upami ku Gusti Allah teu diwidi ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Anjeun Muhammad moal bisa mere pituduh mere hidayah ka jalma-jalma anu sanajan eta si jalma teh dipika cinta dipika deuleuh dipikanya aku anjeun. Bahkan lain sasaha besana Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saha besana Kangjeng Rasul? Anu terang fakta sejarah besana Kangjeng Rasul teh Abul Uzza. Saha Abul Uzza teh? Abu Lahab. Jelas dina Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana roza talahabi wa ratu. Suami istri dicap sebagai ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik. Saha kra eta teh? Abu Lahab teh paman Kangjeng Rasul, besana Kangjeng Rasul. Kasaha nikahna putra Kangjeng Rasul ka putra Kangjeng Rasul? Si Umi Kulsum sareng Ruqayyah. Fakta. Gitu nya. Orang-orang yang ada di sekitaran Kangjeng Rasul pun ngomong urang mah umatna anu jauh. Urang anu jauh. Lamun teu aya urang pitulung ti Gusti Allah syafaat ti Kangjeng Rasul urang rek kumaha. Jadi Abu Lahab pribadi pun karena memang ada sebab Abu Lahab menghalang-halangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal baheula nama luar biasa Kangjeng Rasul. Perhatian nyaahna ikut nanti cepari bahasana bageurna ka Kangjeng Rasul. Tapi ketika Kangjeng Rasul diangkat derajatna martabatna ku Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi rasul, disitulah muncul hasud, muncul sirik, muncul naon cek urang dolim. Kusababna Kangjeng Rasul dipaparina nikmat ku Allah Subhanahu wa taala dijenengkeun rasul. Makana likulli dzi nikmatin mahsudun palbahdinya keuna. Setiap orang yang mendapatkan diberi nikmat ku Gusti Allah senantiasa akan ada orang yang hasud. Gitu nya mentah urang kudu selektif ketika orang menyampaikan nikmat. Bisi keur anu sirik anu hasud ka urang mah lamun urang boga milik teh saya tahu di mana itu lumun lain menang korupsi gitu sebab hasud kau urang dolim kau urang. Nah, ketika itu terjadi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Lahab gitu anu asalna bebesana nebikeun ka titah dipegatkeun. Tah geus cenah anjeun ka anakna Abu Lahab arekna naonan cenah maneh ngawin ka anak jelema model kitu ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirna Ummu Kulsum sinareng Siti Ruqayyah dipegatkeun da anakna nu lalaki eta anak Abu Lahab buahan. Akhirna nawaro kanu jadi bapak. Bukan hanya di dunia Abu Lahab dihina dina ku Gusti Allah, di akhirat komo di dunia keneh ge didohirkeun. Abu Lahab hina di alam dunia dan menjadi sosok anu viral lah bahasa urang mah dina Quran. Sosok Abu
Abu Lahab. Dan bukan hanya Abu Lahab, istrinya pun demikian. Demikian karena saling membantu dua anak. Itu istri nama tukang mirakeun, tukang namimahna, tukang ngadu-ngaduna, tukang ngagogoreng Kangjeng Rasul, makanya setiap imah, setiap dapur didatangan, wah si anu mah anu. Itulah sehingga dua anak ku Gusti Allah dicap sebagai ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah ieunya orang kalau entong pede teh karena memang itunya banyak amalan mungkin yang kita miliki, amal sholat, amal sodako, amal puasa dan lain sebagainya, tapi belum tentu eta teh kabawa ku urang kabeh jadi milik urang kabeh. Siapa tahu urang keur di alam dunia ada hak orang lain anu ku urang didolim, anu ku urang ayeuna henteu istiqlal. Jelema teu ridho ditagih ke di akhirat. Disebutkeun dina hadis atadruna mal muflis. Saur Kangjeng Rasul ka para sahabat, aranjeun para sahabat kaula terang teu anjeun saha si muflis teh. Saur para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Anjeun Kangjeng Rasul sareng Gusti Allah anu uninya. Naon saha artina muflis? Saha anu disebutkeun kategori muflis? Saur Kangjeng Rasul, jelema muflis teh lain jelema anu teu boga amalan. Di alam dunia loba amal sodakohna, amal solata, amal puasana, amal sodako, amal segala rupana loba. Ngan ku sebab manehna teu kungsi istiqlal, teu kungsi menta halal, teu kungsi menta hampura, aya hak orang lain, aya perbuatan manehna anu menyakiti orang lain, teu kungsi menta hampura dan jelema teu ridhoeun ditagih di akhirat. Sok reka manungpan ke di akhirat. Urang lamun teu silih hampura teu silih bebaskeun. Hukukul adami hakullah. Hukukul adami hak sesama bangsa Adam, sesama bangsa manusia. Anu kurang kudu silih bebaskeun. Mudah-mudahan dina momen ieu nya peuting ieu urang saraya khususna anu kuat pake jeung hakul adami. Itu aya kalimat, aya kata, aya sikap, aya naonnya, aya goreng hate lah istilahna. Mudah-mudahan urang dina wengi ieu silih bebaskeun, silih hampuraan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu jadi wasilah mudah-mudahan Allah maparin rahmat ka bangsa daerah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta nya anu patalina sinaran kitab ieu hiji kakara anu kahiji nyaeta tentang masalah uluhiyat. Ge aya dinia tentang masalah keagamaan. Kaitanana keagamaan khususna keberagaman agama nu aya di urang di Indonesia anu berbagai macam agama aya timiti Hindu, Buddha, Katolik, aya Kristen, Protestan, Katolik, aya Hindu, aya Nante, aya Konghucu dan lain sebagainya. Makanya muncul ayeuna naon progres anu disebutkeun keberagaman moderasi beragama. Naon moderasi lain agama nu dijieun modern, da agama sudah modern, agama mah sudah wasatiyah. Itu wasatiyah teh di tengah-tengah, sudah modern. Tapi anu kudu dimodernisasi mah cara pandang urang ketika urang beragama, termasuk di internal urang kene. Entong cek paribasana boga hate ngarasa si anu mah ibadahna model kitu hungkul atawa urang mah geus panggatol si anu mah model kitu. Nah itu cara pandang urang ketika beragama harus moderat, itu kudu di tengah-tengah. Lamun toh memang hari ini kita lihat menyaksikan eta jelema teh memang tara ibadah, tara salat, atuh urang senantiasa berharap mudah-mudahan atuh Gusti akhir nama eta jelema teh tobat. Itu jelema teh eta bager, eta jelema teh saleh. Da teu mustahil Sayyidina Umar bin Khattab di mana dulu sebelum menjadi pembela utama, menjadi garda terdepan ketika berperang gitu, membela Kangjeng Rasul, kumaha? Tidak pernah gitu istilahna teh melakukan hal-hal anu sakumaha ketika sudah masuk Islam, membantah menentang Kangjeng Rasul sebelum Islam. Tapi setelah Islam, alhamdulillah Sayyidina Umar demikian. Terus ada lagi Surokoh itu adalah salah seorang yang dia statusnya sebagai pemburu lah, sekurang lainnya tukang norok. Dia paling pintar mencari jejak. Nah Kangjeng Rasul pada saat itu
itunya keluar dari wilayah, dari tempat tinggalnya untuk berpindah tempat untuk bersembunyi lah cek urang. Itu teh Surokoh teh mudah-mudah karena akan diberikan unta 100 unta hadiah. Nah Surokoh ini karena memang pintar, maneh nama angseunana halus lah cek urang. Kapangih teh Kang sareng Kangjeng Rasul, tapi tidak bisa membunuh sampai membunuh Kangjeng Rasul. Karena kakarak ngalengkah dilalap sukuna teh. Ngalengkah deui dilalap deui, ngalengkah deui dilalap deui. Eta numutkeun sapalihna riwayat. Sapalihna riwayat kuda anu ditunggangi ku Surokoh keur muda-muda Kangjeng Rasul tiba-tiba jatuh. Terus terbanting, lumpati kudana jatuh deui, katilu kalina jatuh deui nepikeun kaboga pikiran berarti aing ku ayana cilaka wae ieu lain pi bener. Itu berarti memang itu teh bener Nabi Allah Rasul Allah. Akhirnya menghadap ka Kangjeng Rasul. Menghadap ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaula teh niatna arek ngabunuh Kangjeng Rasul dan diiming-imingi hadiah 100 onta. Itu akhirnya ikrar mengucapkan dua kalimat syahadat. Ngan minta perlindungan ke Kangjeng Rasul, kaulah yang perlindungan ketika sudah terjadi Futuh Mekah, kaulah yang dilindungi, ditulislah ke Kangjeng Rasul dina tulang. Itu dina tulang bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan perlindungan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam karena geus iman ke Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjalanan para sahabat-sahabat yang dulunya menentang berat ke Kangjeng Rasul, tapi akhirnya itu menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada sebaliknya yang dulunya dekat, tapi akhirnya menentang Kangjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jamaah rahimakumullah, ya karena memang nya orang ngajina kitab dia, mudah-mudahan yang manfaatnya khususnya kami ibadah semoga sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada Allah ya sadaya sajim amino ayana ridho Gusti Waalaikumsalam.